mudah-mudahan mah ya oke sing langkung nganjurkeun seni budaya khususnya seni budaya Sunda sareng oge ngiring lah pamana nyengsengkeun saung saeng. Tah iya ya pertarosan deui panginten hiji deui kanggo ka Aimud oge tiasa engke sasarengan sareng Telis. Ieu teh saha wae pihak anu terlibat atanapi anu sah ngiringan dina program panglawungan ieu panginten naha umum naha khusus panginten atanapi kumaha sifatna. Mangga Aimud ti payun. Panginten Kang Esa Mentawis mengerucut di saung saeng lah pangintennya. Tadi margi di saung saeng oge teu sadayana nya ngiringan karena protik pengelawungan ieu mung nembe di wewengkon Bandung Wungkur. Jalaran panginten sapertos jarak tareubi oge pangintennya. Leres Margi akan aya wargi saeng anu ti Garut, ti Tasik, Ciamis. Nya mudah-mudahan harapan mah kangge kapayuna di saban-saban wewengkon nya hoyong ngadamel praktik pengelawungan ieu kitu tah. Sapertos kitu. janten panginten Sementawis ngurucut dina sadayana wargi nu aya di paguyuban saeng panginten. Utamina mah wargi paguyuban panginten upami tempat sareng waktos sapuk atanapi sesuai pangintennya. Da margi panginten di kurang teh paguyuban teh seueur pisan anu tebih kalabat simkuring teu acan tiasa ngiring kitu ieu teh dugi ka ayeuna ge kitu kahiji panginten karasan sareng papuket sareng padamelan sareng macul oge kaduana panginten aya waktos tebih kitu karasan nang masalah jeung tah ieu panginten kana materi ya khusus ya panginten simkuring bersejan naros pun lanceuk ke Kang Yus Diana panginten ieu mah dina materi panglawungan ieu aya tadi disebatkeun ku Aki oge sareng nu sanesna salah sawiosna nya eta ngaderes atanapi latihan dina khususna kawih-kawih degung gitu. Simkuring nadahapunten kasadayana di saung saeng mah rupina henteu sadaya ahli henteu sadayana praktisi atanapi anu biasa ngawih anu biasa nabeuh gitu. Tadi payunan sareng wargi kitu ieu Kang Ieu salah sawios praktisi oge Aki aen kumaha cara ngadugikeun materi dina panglawungan khususna ka wargi-wargi nu aya di saeng nu aya dina panglawungan. Mangga Kang Yus waktos dihaturanan. Matur nuhun Bajun ya. Alhamdulillah sate acana karena konsep garapan anu bade digelarkeun mohon simkuring sareng Aki aen oge Amud oge sok aya kempelan heula eta teh. Kinten-kinten naon anu bade dilagukeun heula kitu nya ieu teh gitu materina masalah nama eta. Ari pangemut tingawitana mah kieu eta teh aya ieu nya di semul teh gitu. Ari kawih teh mung mangkokoan anu paling seueur kitu nya anu dominan teh gitu. Ari kawih anu sapertos nu sanesna ka mana gitu. Nah itu maka sepakat teh sareng Aki aen teh. Ayo urang ngaguar heula ieu we Sementawis mah kawih degung nya. Sok we tinggawitan anu ieu heula lagu anu materina mah lagu anu tos terkenal heula misalnya gitu. Karya Tipanano S gitu almarhum. Itu rupina mah Bajun. Kanggo milari materi sate acan eta oge sok didamelkeun heula ya teh sapertos rekaman. Da geuning kumaha fasilitas rupina namanya. Mohon latihan di tempat anu ageng meureunnan kuring ngacapi sambil ngadugikeun materi teh atuh sasah meureunnan. Mohon laras papukat kuduanya. Oh gitu maka didamel heula eta minus warna heula. Mewe Aki aen masihan materi itu secara berbaris atau gitu we biasa mapai gitu rupina mah Bajun. Mohon upami narasumber atanapi guru pangatik di dia panginten pami kitu mah
aya 2 panginten anu kahiji Akang panginten Kang Ius nu kaduana panginten khususna Aki Ain panginten leres. Mohon beres gitu. Sementawis eta panginten guru-guru nate Gitu mohon tinu segi teknik mohon pengajaran leres. gitu. Mohon kinten-kinten sabaraha lagu jumlahna we anu kamari atos anu parantos di Kalangkung. Mohon biasana mah tinu materi teh sok ngadamal 2 biasa nama. Dina Kaki sakali. carangan teh mun tinu sakali Oh. pertemuan teh gitu. Hmm. Berarti ketitim beureun aya 10-an malah meureunna 10. Aduh. ieu teh. Mau cekil atunya atau 10 malah alhamdulillah. Tentunya. Pala linter nu sok rajin pangalaungan mata kitu geuning manfaatna teh nya sim kuring panginten nyimpulkeun tina silaturahmi teh janten mau cekil oge dina wawasan oge dina pengetahuan pemedaraan lagu-lagu kawih degung pangintennya khususna eta mohon salami ieu Kang salami ieu hiji deui Kang kiten kendala dina ngadugikeun materi atanapi dina lumangsungna atikan naon wae Kang anu sok sering kajantenan kendalana teh gitu. Salami diawit dibikeun ka anu kamari kalima anu sering janten kendala teh tina waktosnya. Nama gitu. Tangtos. Waktos, gitu. Eta teh kedah nantosan keputusan ti sadayana teh eta nu kendala anu paling. Mohon kedah rapat lah. Wah gitu. Eta kendala nama. Mohon. Mata tara tangtos di minggon ka minggon teh gitu, di sasih ka sasih teh. Aya minggon ka hiji, aya minggon ka 2, aya minggon ka 3, aya minggon ka 4 gitu. Eta mah kumaha kesepakatanana we sadayana. Janten panginten tentatif. Mohon eta tina perkawis waktos. Ayeuna kana segi materina ieu teh justru Mohon. gitu. Upami nyemutan lagu mah insyaallah teh aya ieulah gitunya materi lagu mah gitu. Mohon. Anu peryogi pisan mah ya sapertos kaperyogian sapertos sound system gitunya jantan kendalana teh dari hoyong mah yang cara ngabulangkeun mah enak awasun mah pan lain gitunya yakin misalnya nerangkeun abdi anu ngacapina gitu sabari-sabari Leres. eta peryogina sound system teh teras tina aya kamerana tuh kangge data meureunna gitu Mohon. Dokumentasinya leres. kangge dokumentasina teh acan aya teh gitu. Milarian gitu saha anu dikanya Nah, kepalaungan eta gitu. mohon. Mudah-mudahannya kapayuna aya mitra pangrojong anu tiasa ngiringan ngarojongna ieu program nu aya di Saung Seeng nyaeta program pangleungan oge anu wargi-wargi di luar oge panginten dina YouTube mah panginten sanes urang Seeng hungkul nu ningal teh kitu hampir kum sadayana atuh bilih aya anu mikalanep mikaresep bilih bade janten mitra pangrojong antara pingarojong kana program ieu pangleungan mangga diantos ke panginten kantun di komen we dihanap lah gitu orang sasarangan Mana ada komenna dia dihanap ya dihanap gitu orang sasarangan ngalestarikeun gitu manjangkeun silaturahmi dina khususna dina seni budaya Sunda panginten khususna dina kawe-kawe Sunda kitu pangintennya mohon upami kitu sim kuring bade sejanaros ieu mah sementawiskeun we ieu mah urang babalagonjangan we urang heureuy ieu mah uih deui ka tehlis kumargi di Kang Ius neme aya eta ya kenala eta sakedik urang ka tehlis ayeuna sakedik biasana tehlis ieu mah keun we ieu mah da urang teh sami-sami kitu sasarengan teu aya sifatna kumaha urang sasarengan we ieu mah biasana ieu mah tehlis upami jarak tebih atanapi upami nganyerek di hiji tempat contoh kamari panginten Idi Ibu Dahlia panginten gitu kumaha eta tuang gitu ngaleueutna gitu atanapi ongkos kumaha eta ieu mah supados sadayana uninga gitu upami masing-masing nya anu bade ngiringnya berarti kedah babaklan gitu rupina mah ulah dugikeun ka sagarup ti Kang Ius gitu mangga teu kedah detail teuing mah telis ieu mah we mangga
Iya salami iya anu tos berjalan memang teu aya iuran khusus kanggo atikan panglawungan nami kitu ge eta teh aya sakedik dua kedikna sumbangan-sumbangan sukarela ti wargi-wargi nu utamina nu aktif di panglawungan anu sumping nya sanes ti berupa artos pengintennya urang teh sok ieu teh kanggo pertemuan ke kapayuna kitu tah kempelkeun ieu istilah nama ngenceleng sumbangan-sumbangan saridona dina artos da ditangtoskeun kedah sabaraha kedah ageung kedah alitna sasanes teh eta oge panginten tuangeun biasana mah sok kadang aya koling-koling tetapi asa ngadadak kitu tah sabrakeun we hayu urang tuang sasarengan tah kitu tah Kang itu mah kesadaran diri sendiri ka hoyong urang we kumaha kitu nya kita ditangtoskeun nah pami dina antawisna dina aya uang saridona teh eta teh dikembangkeun nya berupa kas alit panginten ari disebutkeun kas da sanes uang kas kitu urang peryogi di mana aya peryogi kanggo bensin panginten peryogi bilih tuangan anu kirang urang kedah nyandak tina artos nu aya dari kita untuk kita teh eta mah kitu tah Kang panginten leres sae atur nuhun telis ku kituna simpring nyimpulkeun tah ieu nu disebat sauyunan teh panginten leres diawali sugan tina panglawungan heula teras kanu sanes teras da upami teu ku urang ku saha deui leres saur telis tadi ti urang keur urang jang urang kitu leres tah kitu mudah-mudahan ku ayana urang nelektrekna urang kitu dalami-lami ge cai alit ogenan lami-lami jolang pinuh MRT pinuh kitu alit ogen kitu mudah-mudahannya dina misi ngalestarikeun budaya Sunda nu ayana di Paguyuban Seeng mudah-mudahan sing teras inten sing teras Amin. paheuk leungeun kitu lamun teh mah sauyunan teras gotong royong sasarengan kanggo urang ti urang jang urang kitu panginten pamungkas mangga bade ti Aki ieu sareng ti Kang Ius panginten harapan kanggo program panglawungan ti Kang Ius mangga Kang Ius Mudah-mudahan ya program atikan panglawungan teh sing jantenkeun contoh gitu nya kangge anu praktisi nu sanesna margi jenis-jenis kesenian teh da seueur gitu leres aya kawih mangkoko gaya mangkoko aya kawih degung aya klininganana aya cianyuranana tah eta nu sapalihna teh acan aya gitu mudah-mudahan kanu praktisi nu sanesna oge hayu urang sasarangan dah gitu urang ngaguar anu bade arical teh gitu ada ninggal kondisi ayeuna paur pisan atuh da sumuhun kondisi kesenian Sunda teh eta harapan kahijina anu kaduana mugia tinu garapan ieu teh sim kuring oge hoyong gaduh cita-cita biasana kitunya upami urang ngabulangkeun tinangtosna kapayuna teh hoyong aya pasanggirina gitu supados langkung narik deui kitu kanu sanesna pang-pangna mah ti saung seengna sendiri gitu eta mangga atur nuhun Kang Ius anu pamungkas urang sagantena nutup ku sepuh urang sadayana pangarsa Aki Aen dihaturanan Pak nuhun mohon gitu sakumaha anu parantos dipikeun ku Kang Ius kitunya mohon itu tulisan harapan teh kitunya ku ayana program atikan panglawungan Paguyuban Seeng teh nu dipamrih utamina mah seni budaya anu hampir teh aya teh yo urang panjerkeun deui urang hampirkeun deui nya urang bagikeun deui kitu eta ulah jati kasih ku junti kitu mohon atuh harapan deui anu sanesna janten upami tiasa mah protik panglawungan teh sanesna aya disebutkeun Bandung wae kitu nya upami teh mah di Tasik ngayakeun ieu di Tasik kitu nya terus anu di Ciamis di Cianjur tah di Bandung ke pernah dina Kopda teh urang pintonkeun gitulah salajengna atuh harapan teh mudah-mudahan harapan ati Paguyuban Seeng teh kitu langkung nanjung lah langkung dikenal ku sadayana kitu nya dipika ajrih gitulah nya gitulah jadi mudah-mudahan sing janten contoh kanu sanesna gitu pamina khususna kanggo urang Sunda gitu nya mun kanggo sa Indonesia lah komo ka luar negeri mah ting dia katarik Paguyuban Seeng ku ayana protik-protik gitu nya
pengelabungan di daerah-daerah gitu. Eta harapan ti Aki, mudah-mudahan oge anu parantos dibikin ku Aki sering kurang geus oge cing nerap gitu nya. Janten sanes bade ngaburuan ieu mah. Tadi teh urang sharing lah gitu latihan bersama. Laras. Bersama anu mudah-mudahan sekali dia cai guna manfaatna khusus kanggo paguyuban seeng gitu nya. Sarupi nanti Aki sakitu nya ya sekali mudah-mudahan naon cita-cita urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalian saung seeng atau ya sekali deui anu diharap cingakung yang sering lah ya. Yang sering dina segala upina dina anu positif gitunya, anu positif. Kalian saung seeng oge sing ras-ras ya anjeurkeun seni budaya anak deh gitu. Kayak mudah-mudahan oge sadayana tinggal hutan kukuhu di sadayana begitu warga anu aya di Paguyuban Seeng. Mudah-mudahan ditantayungan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan sehat walafiat sadayana, diparandekeun Joshua, diparandekeun bilikna. Yeuh urang sauyunan, urang samulungan, sareng urang naon sadaya sekantana oge dina sagala bidang tetep urang mah kedah ngahiji kitu nya. Amin. Sami-sami nyengsrengkeun paguyuban saung seeng. Terbiasa kitu ti Aki hatur nuhun Kang Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sim kuring hiji sejauh majak kanggo kasadayana khususna warga-warga saung seeng anu nguping anu ngadangu informasi ayana bade ayana waktos pangalawungan sareng anu caket lokasina mangga dihaturanan urang saserangan ngaderes dina lagu-lagu kawih degung oge sareng sanes kantena oge sing kuring berharap mudah-mudahan henteu mung saukur di Bandung ayana Aki Aen sareng Kang Ius. Mudah-mudahan di Tasik, di Garut, di Ciamis, di Cianjur aya sapertos Aki Aen oge sareng Kang Ius. Janten urang tiasa langkung nyebar, langkung seueur, langkung lebar ayana pangalawungan saung seeng. Sakitu ti sim kuring. Nada hatur nuhun sadayana, nada tawakuf, nah punten bobilih aya basa anu kirang sapuk dina manah oge dina tingkah laku sim kuring. Urang tutup ku wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.